dengekeun ku sararia nya ku terutama ku masyarakat nu aya di Jawa Barat nya pihak buruh pokok namanya cek aing ge naon ieu nya lamun rek demo mah demo meunang cek aing ge kitu nya ngan hade hiji ulah brutal ulah ngarusak barang nya sok aya naon teh ieu lah aya ieu atuh salah saurang apa dua urang tilu urang opat gitu sakelompok lah gitu menghadap dengan baik-baik gitu ulah sok daek di provokator anu teu pararuguh da sia teh mesin arek kumaha ge ugal-ugalan lamun teu didenge da moal naik-naik beureun gaji sakitu coba lamun karalemahnya ngomongna kalem gitu demona alus beureun ti pihak pemerintah ge aya nu bener mah beureun diluruskeun diajukeun kitu kumaha kahayang sia ieu mah kumaha atuh da sia mah demo daek diprovokator akhirna ngaruksak barang pan eta goblok cek aing ge amun rek daremo teh ngararopi heula isuk-isuk teh kitunya pikirkeun naon ieu anu rek didemo teh kitu ajukeun perwakilan sabara urang tah kitu ngareunah jiga nanti lamun kitu mah kadengena ari kieu mah kumaha atuh da kadengena goblok barang beak diraruksak ku sararia pamimpin jeung pamimpin raribut akhirna sia mah teu baraleg sia mah ku daek diprovokator ku jelema garelo anjing sia mah